samping di kabayaan, di dandanan, di pupur juga nyironggeng. Kahayang kudu ninggal kaayaan, ulah nepi kalapur, nepi kanonggeng. Tah cepala wargi cek sisi nerannya gitu. Jadi orang teh lamun boga kahayang kudu ningali kanu kaayaan oge. Ulah nepikeun ka sagala maksakeun komo belaan anyukna hutang. Jeung deui tong era lamun urang katempo atawa disebut jelema miskin, kudu era mah keur mah miskin balaga tah eta kudu era mah. Jadi urang mah kudu bersyukur weh rek sakumaha oge. Penting mah urang sehat, nah eta sehat oge urang teh geus kumahanya bagja pisan gitu diberi kesehatan oge. Mangka mun boga kahayang nanaon teh ulah sok ngara buku siku gitu dah cekolot mah. Ieu mah silih elingan khususna kanggo abdi pribadi nya.